Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui baraya sareng baraya dulu seremurnya dina acara jalan-jalan kan si Abah. Ayeuna si Abah nuju di daerah Warung Domba nya Teku Ganas. Ieu bade ngajunjung ka daerah Cihanjuang nya di Kalangwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ya. Ayo baraya urang gajretkeun nya dina acara jalan-jalan di Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Tah ieu teh baraya anu setelahna teh perkebunan PTPN Pangejar. Nah, seperti ieu teh baraya jalan ieu teh biasa tembus ka Masowati nya. Masowati terus biasa tembus wae oge ka Cipeundeui ka dituna ka Raja Manala Cianjur itu baraya. Ieu biasa disebut jalan alternatif oge, cuman jarang anu nganggo lewat ka dieu nya jalan ieu. Nuhun. Pami ka wengi makomonya tuh aya di jalan cak weh cenah baraya anu tos ngarit tuh. Tah di payungan si Abah teh itu jembatan barayanya. Jembatan tol Cipularang gitu baraya. Oh, terus ieu. Tah pami ieu teh arah anu ka Bandungkeun nya. Nah, pami aya nu mobil box beureum eta arah ka Jakarta nya. Di istirahat pengennya panas. Nah, ieu. Kurang ke daerah Cihanjuang nya. Oh, lembur Cihanjuang ya. Anu ngarit nya. Ngat jukut bonceng ongkoh. Aya terus kieu. Daerah tolan balayanya di lembur mah. Tah ieu teh kapungkur mah barayanya. Ieu teh perkebunan Nusantara. Kapungkurna pisan sekitar tahun 80-an. Ieu teh perkebunan karetnya. Perkebunan karet anu sok disadap getahna eta getah karet baraya. Sekitar tahun 85 barayanya, sekitar tahun 85 ada perubahan dari perkebunan karet ke perkebunan teh, cuman sebagian barayanya. Jadi sebagian perkebunan karet, sebagian perkebunan teh. Tah ieu barayanya sapertos ieu. Nah, itu baraya jalan anu bade ka Cihanjuang nya. Nah, ka lembur Cihanjuang. Butut jalan teh. Oh, jalan butut.
si Abah teh rencana teh bade ke daerah itu barayanya anu aya jalan kereta api kereta cepat baraya terus fotos itu eta teh daerah Cianyuang baraya tuh tinggal barayanya iya tinggal tetanggalannya atas puluhan tahunnya biasa 100 tahun itu tetanggalan teh baraya nami daerah teh Bang Bayangnya itu baraya anu aya di dieu teh tinggal tanggal tahun aren ayo baraya urang gaskeun deui. Ayo baraya orang teraskeun deui nya ka jalan ka lemur Cianyuang sapertos ieu barayanya tanggal ka ieu rada geuh nya komite wengi mah emang rada keung oge barayanya tuh sapertos ieu di lemur ka Cianyuang teh bala nya. Jalan mudun baraya jalanna mudun Abah Arit Karunten sekolah baraya ya mobil sekolah saya teh jalan ke Cianyuang barayanya tuh kalau mur Cianyuang di dia teh aya jalan monorelnya monorel jalan kereta tuh terus dia barayanya mudun baraya tuh itu teh barayanya jalan kereta api cepatnya ayo baraya ngalangku ke daerah Cianyuangnya tuh itu lemuran Cianyuang barayanya katalahna teh terus ieu nya itu lemur Cianyuang anu katalahna teh Cianyuang Ciasri terus Cikuda itu pamit telepatna itu baraya tuh nya jalanna mudun udah hati-hatinya itu terowongannya eta teh terowongan teh melah bukitnya tuh jalanna mudun baraya patos ieu tinggal pilemuran barayanya aduh menikat ka endah itunya mobil anyar naik mobil aman meniru usul santai we bos.
tah di payunan barayanya jembatan kareta baraya baheula mah ka dieu teh bujang-bujang ka tingkah kareta ku motor wae ge jarang barayanya turun saya teh lembut ka nyuang raya lembut ka nyuang jembatan umur ieu teh sepi barayanya perbukitan seperti kieu nya urang teraskeun deui baraya Bapak dan Pak balik kanan kayak kereta ini aya dua kereta